Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wadia bala dongeng aki para mancawar di mana wae ayana. Tepang dangu deui sareng akinya dina acara dongeng anu disiarkeun di kanal YouTube Mancomania tempat ngadarepongna anu mikaresep kana dongeng Sunda. Daramang sadayana alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi sadayana tetap dipaparinan kesehatan. Boh lahirna, boh oge batina, mugi-mugi oge dijembarkeun manahna, dijembarkeun oge imananya dina dinten Jumat anu berkah ieu, sarta dilancarkeun rezekina anu halal sareng barokahnya. Oge ditebihkeun tina mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Urang ngeureuyeuh neraskeun hanca anu katuna dina jejer lalakon mulang kapangkonan ayeuna tos dugi bagian anu ka-13. Kumaha yucungna ieu lalakon urang Bandungan we sasarengan sakadap deui. Kanggo anu nembean pisan manco, nembean pisan ngadangukeun ieu dongeng, mangga ulah asa-asanya kantun di-subscribe wae. Ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kanu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi wae sadayana oge aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna. Urang ngeureuyeuh deui bari nikreuh ngareuah-reuah seni dongeng Sunda supados tetep aya, tetep rame, tetep rempeg sareng tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya kisunda urang amparkeun deui samakna atuh sor aya cikopina. Mangga kaparayun sadayana prung Jami ieu teh jenius pisan. Percanten teu bami ayeuna abdi ngengingkeun rusiahna. Ayeuna abdi bakal janten pangarang anu kasohor di dunya. Ukur hiji masalah. Palayana teh galak pisan, pikas beuleun. Di kamarna gani teh ngobrol dina telepon teuing jeung saha-sahana mah. Keur kitu kadenge sora panto ngareket, gani ngarenjag reuwas gegancangan teleponna ditutup. Badana malik ka Rapanto barang breh nu datang teh Sophia. Bu Sophia, gani seuri pikeun miceun ka reuasna. Kuring rek ini tradalila. Ke papendak deui sareng padagar, cek Sophia pondok. Mohon Bu, saenggalna walon gani bari tetep seuri. Sophia ngaleos deui kaluar, gani ngajebian di satukangeunana. Telila gani teh nyampurkeun dagar ka kamarna. Aya naon? Tanya dagar. Henteu Pak, bilih padagar perjogi naon wae abdi siap ngabantos. Cek gani nawarkeun tanaga ka dagar. Oh, nya tuh pang menerkeun bantal kan. Cek dagar anu ngarasa kurang ngeunaheun bantalna. Punten nya Pak, gani ngahudangkeun dagar tuluy leungeun katuhuna ngabebenah bantal. Leungeun kencana dipake nahan awak dagar ku cara nyekel tak-takna. Gani poho leungeun kencana kalamilu ngabebenah bantal nu antukna awak dagar teh ngoleab ka sisi ranjang brug bae satengah badan dagar semet cangkeng. Murag kahanap.
Gani rewas kegancangan nahan cangkeng dagar supaya henteu tuluy nyorosot milu murag ka handapeun ranjang. Iroh, kuncian panto jeung janela, cek Sophia bari ngalengkah keluar tina panto imah. Mohon Bu, wilujeng wengi. Walon Iroh bari meunetkeun panto. Can ge panto rekep nutup kadenge suara gorowok Gani. Bu Sophia. Sophia gura-giru balik deui ka jero, tuluy lumpat ke arah suara Gani anu datang nanti kamarna dagar Kiropa. Gani teh sakuat tenaga narik awak dagar ka luhur ranjang, tapi narik nu lumpuh mah ningan berat kacida sabab sakabeh awakna nuturkeun gaya berat bumi. Sophia, Gani nyorowok deui sorana leuwih bedas tibatan tadi. Kuring datang. Sophia ngajawab di saluareun panto barang serok ke jero kamar. Sophia gancang ngangkat badana dagar ka luhur ranjang. Hapunten pisan, pas abdi ngalereskeun bantal abdi teh kirang darapti. Gani ngariweus-weus, sieun dicarekan Sophia oge sieun dagar ngambek. Dapateuna naon? Sophia teu madulian ka Gani tapi kalah katumanyana ka dagar. Henteu, teu naon. Dagar ngajawab bari napasna nyenen kemis kawas nu capek. Abdi nyuhunkeun hapunten Bu, abdi janji moal ngulangi deui, abdi bade langkung ati-ati sanes waktos mah. Gani terus cacarita. Teu naon Gani, anjeun kenging uih ka kamar anjeun. Walon Sophia ka Gani. Anjeun apal tragedi anu saleresna? Kuring aya dina ubin bari can nempona naon. Sophia rada kerung teu ngarti kana omonganna dagar. Rok anjeun kawas tenda, anjeun boga bitis anu endah Sophia. Cukup sakilas bae, eta panyager kuring mah, cek dagar beri nyerenge seuri. Sophia ngakikik seuri lucu ku caritaan dagar. Dina kayan jiwana bahaya ge masih bisa ngahibur batur. Waktu poe munggaran anjeun datang digawe bari make rok ponok, sumpah kuring teh rek mimiti leumpang deui da. Kumaha lamun mimiti isukan? Hayu urang olahraga. Kocapkeun isukna di rohangan baca pila dagar Kiropa. Sampurasun. Rampes anti walon dagar nuker mulak malik buku ku sumpit anu digegel ku huntuna. Dagar geus apal kana sora tamu nu datang teh nyaeta tayalian ti pangacara dirina Sugianti sarjana hukum. Kumaha kabarna Sophia? Tanya Sugianti anu nempoh Sophia keur diuk maca buku hareupeun meja baca. Sae, walon Sophia pondok. Sophia teu pati resep kiwari mah ka Sugianti teh. Sabab ngarasa pangrojongkeun kana kahayangna dagar pikeun ngajukeun mercy killing. Kumaha kabarna da Pak? Kuring sehat. Kakarak balik jogging bieu teh. Nyarada capek saeutik. Sugianti ngahehe bari tuluy ngagoler. Igireun dagar anu keur maca buku. Bade dicanakeun kursi, cek Sophia nawaran kursi ka Sugianti. Teu perlu Sophia, keun enakeun kieu, cek Sugianti bari terus nyarita deui ka dagar. Da Pak, masih ngemutan hal eta? Pengajuan masih. Anti bisa ngajukeun deui ka pengadilan tinggi sakalian. Nyamung dapat teh kedah apa ye? Teu sagampil eta, sabab hukum negara urang teh ngalarang tindakan euthanasia atawa mercy killing. Tapi pengajuan urang teh mangrupakeun contoh awal.
urang kudu boga tindakan sejena. Contohna kumaha? Gunakeun acara radio dapa. Nyaeta tepa Sunda. Tepikeun masalah kuring ka pamiarsa. Tah, hade kitu oge nya rebut simpati pamiarsanya supaya pamiarsa ngadukung kadapa. Dukungan masyarakat loba bakal maksa pangadilan ngadangukeun kana pangajuan dapa. Pasihan bae nami acarana naonnya? Proyek etanasia gitu. Nya kuring resep proyek etanasia. Sopian tadi ngadedengekeun wangkongan Sugianti jeung Dagar cengkat tina diukna. Bari ngageserkeun kursi manitarik. Tuluy ngaleos ka dapur. Sugianti anu kurang surti tumanya make isarah ka Dagar. Dagar ngajawab ku tarikan napas panjang bari gogodeg. Sophia keur nginum kopi tina cangkir sawaktu Sugianti amitan balik. Sophia, dapa saurna palayan amih kopina, cek Sugianti bari muru kana panto. Kuring teh keur mikiran. Leuwih hade kopina ditambahan sababaraha celak sianida. Masalahna bakal beres. Ngadenge caritan Sophia Sugianti balik deui. Kumaha cek anjeun? Urang gaduh pilihan lain? Tiasa bae ngagejeburkeun anak ka laut atawa dikubur hirup-hirup tah? Cek Sophia bari neuteub sinis ka Sugianti. Heup Sophia. Pangadilan negeri geus nolak pangajuanana. Dapat tos teu pati ngemutan deui. Kunaon anjeun teh? Teu ngantep kalakah nyemangetan? Anjeun mikir kuring resep ngalakukeun ieu. Ieu dapat teh sobat kuring, anjeun moal bisa ngabayangkeun sakumaha nyerina kuring mikirkeun dirina maot. Anjeun apal, kuring geus nyaksian da pangalewatan masa jayana anjeun acan. Katenaranana kasakuliah jagat. Anjeun gaduh dunya dina sampeana kuring moal cicingeun. Nyaksian dirina tunggara bari kasiksa. Kuring paduli pisan kadapa. Anjeun kudu apal. Anjeun teu paduli kadapa. Anjeun kudu paham. Teu. Anjeun kudu paham. Lain hal nu gampang pikeun kuring. Waktu munggaran kuring ngalengka asup ka ieu mah. Setiap waktu kuring usahakeun ngurangan katunggaraanana. Sarta nunjukkeun martabat dina hirupna. Kuring teh mapohokeun kulawarga. Kuring kudu narima panyarek salaki sapanjang waktu pikeun dapa. Geus jelas. Kuring bakal ngalakukeun naon bae supaya ieu jalma tetep hirup. Geus 12 tahun kuring teh ngalakukeunana. Kuring bakal ngajalankeun ieu sapanjang hirup. Ieu teh hirup kuring. Cik Sophia sorana kapangaruhan ku amarah. Urang teh teu keur ngabahas hirup anjeun. Ieu mah ngeunaan dapa jeung hirupna. Anjeun geus ngalakukeun loba pikeun dapa. Dina jero hate kuring nganuhunkeun pisan ka anjeun teh Sophia. Tapi kanyataanana waktu 14 tahun teh geus liwat pikeun dirina. Ka penjara dina kamarna sorangan, karante dina ranjangna. Dirina teu ngarasakeun naon. Tapi kata apa lamun manehna ngompol atawa micen atawa anjeun geus meresihanana. Segruk Sugianti teh nyegruk ceurik terus ngingkig ngaleos kaluar timah kari Sophia anu ngahuleng sorangan. Sampurasun Bandung, kumaha kabarna pamiarsa sadayana. Tepang deui di radio Tepas Sunda. Topik dinten ieu ngeunaan pangajuan kiling mersi pribados atanapi etanasia. Pribados hoyong ngadangu ti pamiarsa janten diantos telepon sareng kamanangna. Mangga saurkeun kamandangna naha pangajuan pribados
pamiarsa sapuk atanapi henteu. Pemirsa tepas Sunda Sophia tos masiantana yen aya penelpon munggaran lebet. Halo Pak, iya gani Pak, abdi kedah nelpon Bapak margi teu gampil nyarioskeun ieu sacara langsung. Saur abdi mah tinakan Bapak teh teu leres. Abdi tiasa ngabayangkeun naon-naon anu kedah dipayunan ku Bapak. Tapi Bapak jalmi anu luar biasa. Abdi teu acan pernah mendakan jalmi sapertos Bapak salami hirup abdi. Abdi nyanggemkeun kieu sadaya sanes kualatan abdi hoyong teras diajar ngeunaan dongeng ka Bapak, tapi pikeun abdi mah Bapak teh gani ngarandegnya di tanah sabab aya nu nyelak dina ti corona. Terang Pak, paraosan abdi ka Bapak teu tiasa digambarkeun ku cariosan, tapi abdi palai Bapak tetep jumeneng. Abdi palai Bapak teh tetep aya. Soragani atra dibang baluhan ku parasaan anu berat kacida. Dagar peperedeyan nahan parasaanana Sophia ge teu beda jauh. Hiji hal anu teu disangka-sangka di awal acara. Hatur nuhun Gani. Hatur nuhun parantos nelpon sarta ngadugikeun paraosanana. Cek Dagar nganuhunkeun ka Gani muridna. Selang sababaraha detik telepon disadadai. Halo? Halo? Ya, halo? Dagar ieu sareng Jasim. Di sagedengeun abdi teh aya Emah sareng Darta. Kami tunadaksa sami sareng Kang Dagar. Kami teh gaduh klub super squad. Kang Dagar teh panutan pikeun kami sadaya. Kumargi eta kami aya pamunut. Kang Dagar ulah dugi kanolaknya. Pamunut naon baraya sadaya? Kang Dagar kersa nyalikan kursi katua super squad. Wayah nanya Kang. Pribados teh tos lami teuing calik dina kursi. Punten kanca sadaya, ieu hal sanes ngeunaan tunadaksa tapi pilihan pribadi simkuring. Teras kumaha kanca sadaya satuju atanapi henteu? Punten Kang, kamandang kami mah sadaya henteu satuju kana paniatan akang teh. Telepon ditutup tapi ukur sabaraha detik nu nelpon asup deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sareng saha? Oh, iya Mamah Ode. Oh, muhun Ustazah Mamah. Kieu kasepnya lirenan paniatan teh. Seueurkeun istighfar. Margi eta paniatan teh dongkapna ti setan. Dosa anu kalintang ageungna eta teh sep. Oh, sumuhun Mamah, hatur nuhunnya. Pribados tos tiasa nangkep yen Mamah henteu panuju kana paniatan pribados. Telepon ditutup ku Dagar, tapi tuluy disadadai. Halo, sareng saha ieu? Abdi kepala sakola SLB, Pak Dagar. Buku-buku Pak Dagar teh tos dijantenkeun acuan pikeun murid-murid simkuring di dieu. Pak Dagar ulah dugi kaluluasan kitu Cobian konseling ke psikiater. Abdi yakin Pak Dagar ukur depresi janten kumaha ulah dugi ka luluasan saur abdi mah. Janten kamandang Bapak teh 100% abdi teh henteu panuju Pak. Dagar nutup telepon, tuluy ngarenghap narik napas panjang. Waktu terus nyerelek. Unggal poe anu nelpon ke acara radio terus merudul kawas Cileuncang. Aya nu karunya ka Dagar tapi tetep teu satuju, aya nu rek ngarukiah, aya nu ngajak jalan-jalan, aya nu ceurik wae, nu nyarekan oge teu kurang-kurang. Sakabehna rata-rata teu nyatujuan kana kahayangna Dagar pikeun ngajukeun kiling mercy. Lirenan ieu proyek teh da Pak. Kunaon anjeun menta dukungan sorati masyarakat unggal poe? Naon perlu urang ngajalankeun ieu sakabeh? Sophia nu teu tahan nempo Dagar unggal poe aya nu nyacampah cumarita bari semu ambek.
Urang teh kudu ngajalankeun ieu sabab kuring ngajalanan ieu Saudagar kabawa ku marudahna hate anu teu katahan. Sophia ngahurungkeun deui alat radio sarta telepon dagar on air deui dina radio. Dinten ieu tos dugi ka akhir acara, Pribados bakal nampi hiji deui anu nelpon. Ieu mangrupikeun penelpon panungtung dinten ieu. Ieu sareng saha? Cek dagar narima telepon anu asup. Halo, Dapa. Ngadenge eta sora ingatan Dapa alias Dagar Kiropa ngadadak rusras ka mangsa anu katukang. Halo, Dapa. Sakali deui kadenge diutungtung telepon gelindengna sora anu teu birek deui pikeun Dagar Kiropa. Anaya ngageterna hate tembus tepi kana letah sarta bibir sawaktu ngucap hiji ngaran anu salila ieu diukir dina sajeroning kalbu. Moal poho moal dipopohokeun. Mohon Dapa. Dapat acan hilap. Ieu Anaya. Walon sora awewe ditungtung telepon anu si horeng mataya lian ti Egnis Anaya. Masih emut pemirsa sadayana ka Anaya. Nya Anaya teh kisah cintana Dagar Kiropa nga. Tulung Dap, ulah ditutup heula teleponna. Sigana anjeun teh masih bisa maca pikiran kuring anak. Anjeun guru anu hebat. Pemirsa kaum dangu mang tahun-tahun anu kalangkung Anaya mangrupikeun asisten Pribados. Asisten anu hebat. Anaya hoyong masihan terang pemirsa anjeun Dapa. Santos kecelakaan anjeun mundut Anaya keluar tina kahirupan anjeun. Sarta ulah tepi ka balik deui. Ku Anaya dilakukeun sabab Anaya teh ngartos. Anjeun mundut Anaya teh nikah sareng Rudi. Eta ge dilaksanakeun. Anaya terang anjeun ukur hoyong Anaya teh bagja. Anaya ngartos. Anjeun maksa Anaya janji yen urang moal papendak deui. Anaya ngalaksanakeun janji Anaya mang tahun-tahun. Sabab Anaya ngartos. Cek Anaya panjang lebar bari sorana darida kawasnu remen ceurik. Cukup. Anaya, acara ieu ngeunaan proyek euthanasia sanes ngeunaan urang. Dapa apal naon jawaban anjeun engke. Tapi kumargi anjeun parantos nelpon. Naon suanten anjeun teh? Nya atawa henteu? Nu ditanya ukur ngahulang, sajongjongan mah Anaya ukur ngahulang sabab sakabeh paninengan ngeunaan Dapa ngadadak kagambar deui tina lamunan. Nya atawa henteu Anaya? Dapat tumanya sakali deui. Anaya ngabuleutkeun hatena pok ngajawab ku sora anu genre. Jawaban abdi nya. Dagar sarta Sophia anu ngabandungan ngahulang ngadenge jawaban Anaya. Ditungtung telepon Anaya nyarita deui. Anaya terang. Jalmi moal ngartos ka Anaya. Tiasa janten ngarewa ka Anaya. Tapi Ana parantos mika cinta pisan ka anjeun. Ana ngartos katunggara anu dirantapan ku Dapa. Leres. Hatur nuhun. Anaya kangge sagalana. Oge kangge suanten nya anu munggaran. Santos sakitu seueurna suanten anu henteu. Dapa miharep anjeun Rudi sarta barudak gaduh kahirupan anu pinuh ku kabagjaan. Pribados pamirsa hoyong ngadedikasikeun ieu lagu pikeun cinta. Teu karasa Cipanon Dagar ngalembereh mapae pipi. Terus rag-ragan ngebasihan pangkuanana ditungtung telepon. Anaya teu wasa ngabendung Cipanona. Cipanona bedah murubut henteu katahan.
Hujan Cipanon poe harita dipiriku lagu Sunda demi anjeun. Demi anjeun diri kuring moal mungkir, demi anjeun diri kuring moal jalir. Ulah rek haribang, ulah rek salempang, hate kuring moal arek luncat mulang. Demi anjeun tekad kuring moal nilar, demi anjeun hasad kuring moal pudar, moal arek runcah, moal rek awuntah, estu kuring ka anjeun rek mikanya. Gelis doakeun Akang sejang alalana ngumbara ka alam sabrang, mugia pinanggih bagja. Wayahna geulis, wayahna rek ditinggalkeun ku akang. Lain akang rek sulaya tapi demi cinta urang. Wayahna geulis, wayahna sing tumarima ka Gusti urang sumrah, mugia aya barokah. Dina kayan kitu kentreng-kentreng di hareup imahna atawa pilana dagar kiropa. Aya tukang kupat tahu norojo sapertos biasa pamirsa. Atuh acara teh ditutup ku dapa, tuluy nita Sophia pikeun mesen kupat tahu sakalian ngirim kidalang. Sakitu heula pamirsa sadayana, mulang ka pangkonan bagian ka-13. Cakurang teuneun heula di handelem sieum geusan sampureun urang tuna di hanjuang siang geusan aleun urang sampeur deui di bagian anu salajengna. Hatur nuhun kasadayana pamirsa di mana wae ayana anu parantos satia manco satia ngadangukeun oge ngarojong kana dongeng Aki. Hatur nuhun pisan. Akina panginten ayeuna mah bade maosan heula pairan tos lebat aya saha wae urang aosan heula nya. Aya teh Yulina Belia di Tasikmalaya anu bisa kiku sami-sami aya Celis di Tasikmalaya sami di Kebon Tiwu hadir manco, Kang Asep Saipullah ge Cibuntuna hadir. Teteh Hanita Parelnya Karawangna Kang Prabu Arjuna ti Banjarna Kang Usumanti Meneko Pogoti Garutna Telinda Imut nu Pogoti Palihan Bandung kitu oge Kang Ade Sukarna sami ti Bandung. Hatur nuhun sami-sami. Tentan Ramadhani ti Garut oge manco Teteh Tami Maliha oge Pogoti Ciamis Kang Satya Budi manco mania Tasiki hadir bari ngopi. Sumuhun. Teh Staradeli tuh Satya Bandungan makna di Sumedang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Sumedang mancoki neng anaya ning dacan kacarioskeun deui anu pis dongeng nakatampiki. Oman mancoki hade eta Aki kumaha kepat tahu pogot sumuhun Kang Jaya Sumpena ge hatur nuhun. Waalaikumsalam rampes nuhun pidonganna sami-sami. Aki waluya dongeng Sunda waluya Ki Sunda waluya. Kang Badaria Kemuning assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam wilujeng sonten kumaha kidamang. Alhamdulillah Badaria Kemuning mancot ras satur nuhun. Kang Asep Suherman di Bekasi hadir manco. Alhamdulillah tos berada carios mulang ka pangkonana mugi akina aya dina kawilujengan sareng kauliaan amin. Aya teh Ula Puspitasari waalaikumsalam rampes alhamdulillah Purwakarta hadir manco atur nuhun. Rasna ya Mamah Andri Maulana Karawang alhamdulillah hadir manco pasi siang ki sangat sami-sami Mamah hatur nuhun nya. Sakitu heula pamirsa anu tiasa kapihatur akhirna abdi mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancar.